sadayana jalma damelan Gusti yang widi mun jalman terumasa pasti dibendana ku Gusti sareng urang masih emut kana dawuhan jeung nabi mun Allah maparina kareta kedah dianggo ngabakti ulah dianggo maksiat bilih dilanat ku Gusti banting tulang sembah sujud ibadah ka Maha Suci diwuwu ku kadunyaan dianggo taat ngabakti tamasai kacida cep dadai tinang tos hirupna mukti sareng mangkade kaliru kan mang areng nu dipuji nu dipuji ku agama kadunyaan anu asli teu kacampuran riba estu halal tur bersih sing goreng geuningan kitu lamun dianggo teu unik dianggo kana maksiat dianggo nukang ka Gusti benda teh jadi mamalah mahala nanyiksa diri tanpa siksa tinu agung tina harta benda pasti lamun teu dibersihan benda tengke di akhir tangtu bakal dipanasan eta moal lepat deui banda sanggeus panas tangtu digusrukeun kana pipi kana tarang teu kaliwat kana tonggong kitu deui nyerina kabina-bina nu nyiksa tuluy ngalahir hayo rasakeun tong embung sanajan berat jeung nyeri dabongan maneh di dunya kana benda tomak teuing ayeuna geuning karasa nyerina kawanti-wanti omat pisan dulur-dulur urang teh kedah taliti dina ngudag kadunyaan bisi kagoda ku iblis kedah pisan